Tontonlah film sesuai umurmu. Pas sore kos biasana, barudak kaum mimiti daratang ka Masjid Baitul Iman pikeun ngaraji. Aya nu masih keneh ulin di palataran musola bari silih seuri, aya oge nu geus diuk anteng ngahapalkeun surat. Sore harita karasa tenang, siga teu aya nanaon nu bakal robah. Assalamualaikum. Tulisan nama tos rapi tapi sama beda masih garan naik keneh. Mohon Ustazah sebentar. Hei ranepe. Nya ngarandeng ayo urang ngaji. Barudak urang ngadua heula kuha pimpin. Siap Ustaz, sada acan urang ngawentan pangawasan dinten ieu langkung sae urang ngadua heula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz. Ambetan Ustaz, ada yang bilang Oh, mohon atuh tukuna naon? Sok mangga cari heula. nyote barudak si koneng geus gagah ayeuna mah. Gagah kumawas. Tadi di pamandian aya ngomong barudak ka rumah berangan nada sorana mun teu pikareseukeun ditantang. Cenah urang sieun ke barudak si koneng. Hah, saha nu ngomong? Barudak si koneng lobaan eta nanaonan? Urang ikut kabeh Bang. Eta nu di tukang ulah ribut. Apunten Ustaz. Dinten ayeuna cekap deugi ka dieu. Mangga atuh sok aruih. Sing tong arelek, sing kartib. Hati-hati barudak. Kak, tadi si Was belum lain dulu, tadi si Was ngadenge barudak si koneng enak urang. Ngomong kenaon cenah? Nya urang teh borangan sieun ke barudak si koneng. Wah, wawanian ngomongkeun arurang. Ngomongkeun naon deui cenah? Aya loba tapi teu kadengean. Pokona mah intina goreng barudak kaum. Ah, asal ngadenge was. Sing sopan lagi urang kadenge jelas pisan. Ulah ngasal nyimpulkeun Heuh, man si Was oge mun teu kaambek kitu atuh. Sade emang tadi nu ngomong lah. Tadi urang ngomong si Bayu, Asep, Lumri, si Ujang, kabehan pokona mah. Wani pisan. Nama geus repe-repe. Nama orang balik heula ke mau masing-masing. Urang rek salat heula. Ayo geus urang balik. Hai seblak ih. Mau duit baraha marane? Loba katu duit bulanan. Eta mah tapi arang seblak kos mana? Hayu gaskeun. Ai tadi kunaon sih? Manya ujung-ujung ada orang sing ngaku barudak Cikoneng. Oh, suga si Cikoneng teh ngomongkeun barudak kaum teh leuleus. Jelas di mana lalaki arurang mah lumpat ka warung oge pamulana. Pan kamu ka risolna buta tuh mah.
Si Uas mah jika rek jagoan dina film wae. Film naon? Si Uas balas dendam. Bayangkan isu ka manehna datang bari make bengketiran nyebut urang tesieun da mau babaturan. Da si Uas masih lagi di cilokna bea. Yung tabere cilok si Cikoneng teh matak langsung sasalaman. Asna isuna urang karurumpul deui. Jang naon hade urang ulinan mamasakan di Miss Ajeng. Keun we urang pura-pura serius urang tempo hal-hal kanana. Eta baru dak anu Cikoneng. Tadi si Gapi bisa ka urang. Najisna kana kaum teh. Najis tah kos urang si Gapi teh udah lulus. Non maneh? Hah, mana nu naon? Maneh? Mana? Enggas ai marane kunaon jiga jelema teh bener wae. Eta babaturan maneh nu mulai. Atuh mana nempokeun urang wae? Da urang mah boga panon. Heuh, gaje. Geus urang pan naik meuli sebelah kita buru tutup warungna. Heuh sia ayeuna mah marane aman gara-gara urang boga kana sebelah lamun teu gara-gara sebelah mah marane geus urang pampiling. Hayu buru. Pas tadi apaan mana bener kabeh? Hampir aya hiji nu kabalik. Kabalik kumaha? Nu kuduna Rahmat jadi Ramhat. Eta mah lain kabalik, eta mah kasal huruf. Engke mah urang ngapalkeun heula di imah manehim sameme ngaji. Tong di imah urang aya di urang sok caper. Di imah wae tapi mun aya dahareun gratis, maneh mah daharan wae. Geus urang ka dieu, dadah. Dadah wae sia kos awewe. Was, saya langsung balik ulah nongkrong heula indung maneh sok ngecet indung urang. Urang ge ya rek balik bising diudag make injuk ka Ramatna. Penting orang samping mah di masjid ajakan samit mah. Entong lain main. Menang ceramah nu aya. Geus balik heula. Sepi kieu lamun sorangan teh. Sieun. Eta saha? Gali kubur berit-berit kieu sorangan. Eta kos kuburan nu masih basi keneh. Karasa tadi tuh hujan. Ulah-ulah manehna latihan di cerang kubur. Geus urang balik we bisa disangkain nulungan. Nah, mana ngos-ngosan Was? Mah, tadi di kuburan Cikoneng aya nu keur ngagali. Terus? Si mama tasik penasaran saeutik coba. Heeh, ngagali naon emang? Kos kuburan nu anyar pisan, tapi tandana basi keneh. 3 kos nu karek ditutupan, terus digali deui. Maknya. Uas tuani deket tapi jelas pisan tanda kuburana beureum basi keneh. Berenang eta mah keur ngagali liang cai atawa keur melak tangkal. Nantakan tandana basa keneh jadi jalma teh sing positif. Banyak melak tangkal di kuburan. Tangkal kampoja beseungit kuburana. Sih bisa wae, ngan mun aya nanaon kumaha? Aya naon Was? Ulah-ulah aya nu leungit. Manya mah kalau bahan nonton sinetron aja. Geus tong mikiran aneh-aneh ditu geura ibak geus rek magrib oge bararau kesang. Asaan was geus make deodoran. Masih seungit saeutik. Seungit di mana geus rek pingsan nyiumna oge. Kitu nih ngambuli anak sorangan. Geus itu geura mandi mamah rek ngedit video jeung Facebook Pro. Nya. Hidup teh kos ngagali, beki jero. Mami mata apa jadi salah kita berat. Pih, ari duit bulanan ini jangan ditransfer. Rek meuli tes dior keluaran panganyarna. Dior deui mi. Nya tuh, nu aya nama limited edition. Mau meuli aya nama, engke bising beak loba kan hayang kapal ini si Jisoo. Mi, bulan ieu can aya nu bisa ditransfer. Can aya, maksudna kumaha? Toko keur sepi, supplier can mayar. Duit muter keneh. Jadi duit arisan kumaha? Kan mami geus janji.
Mi, papi karyawan nutupan hutang geula. Hutang? Papi nyumput ke naon deui, Mami? Teu nyumputkeun. Anu saha keur turun. Mami tuh bisa ketinggal susah dari depan batur. Papi kan apa reputasi Mami kumaha? Reputasi mah teu bisa didahar, Mi. Ih, Papi. Papi usaha tiap poe, tapi kayaan teu gampang. Mau usaha Papi bangkrut kumaha? Mami tayang jadi pemajikan pengusaha nu gagal. Papi can bangkrut. Encan, tapi geus katinggal di arahna. Mi, sabulan 2 bulan mah tahan heula, papi rek naon lah cara. Cara naon? Cara, anu penting duit datang. Carana cepat? Kumaha papi jodoh. Ayo mana gelo? Kumaha deui Mi, mami aya ide teh. Carana kumaha? Mami aya ide. Naon? Mumpung tetangga kakarak dikubur, kuburannya masih anyar. Tanahna can rata. Teras. Cokolot baheula, tali pocong bisa jadi jalan. Mi, mana serius ngomongna? Geus teu boga pilihan, Pi. Mun aya nu ningali pas keur papi ngagali makamna kumaha? Papi atuh neukeuna dia sama keluarga. Warga mah kesarana yang penting mah. Mi, ieu mah lain solusi, ieu mah nekat. Sing wani mangkana demi Mami jeung Lumri, Papi tayang bisa pan. Papi wani, Mun Papi teh kepala keluarga meureun. Wani. serius bisa Mi. Mun Papi teh sanggup, urang pikirkeun deui soal cerai. Cenah penting kunaon geus nyamper. Nyata si Bohim, panggil pemisitna meureun kemana pan deket masjid. Waduh sia, bosan orang di imah. Besing ditanya bukan ada orang geuleuh. Eta nah maneh mau kunaha? Arek jadi ibu pengajian. Lain, seru sih orang kepikiran yang ngeprank. Prank kumaha? Orang rek pura-pura jadi pocong mun anu ngalewat. Dar. Ulah aneh. Gas. Mane mah ulah aneh tapi gas. Di jalan makam Cikoneng we biasana sok sepi. Tah justru di eta prankna yang gas lah orang ka ditu. Sarana eta siga anu nyangkul. Eta masih juragan Robi, namanya masih kena nyakul oge. Was maksudna naon? Balikan ci tadi orang ningali mena keur nyakul, ayeuna masih kena nyakul oge. Keur laek jadi tukang gali kubur meureun. Manya juragan sawit ganti profesi ka tukang gali kubur. Tadi orang cerita ka indung urang, pas nama nanem biji. Biji naon? Biji sawit. Mabok maneh nanem biji cenah eta katinggalin kok suburan anu anyar. Bae tong dipikiran suruh ayeuna prank manehna. Bantuan atuh Kayak ha jeung tali pocongna. Kelakuan setan nyamar jadi setan. Banget sia. Maka iya ha. Aisyah bukti mana eta? Mana waria ieu? Nu indung urang gaje, bae pake we saeutik. Lucu pisan. Sut marane. Tempat di tukang tangga hareup urang di dieu. Naon eta? Balikeun tanah aing. Sebajim, pocongna meni jore. Ih, apa rasa lupunya bieu. Baik kang urang seharian kieu. Mantap. Urang geus capek-capek jadi pocong, kan ngagawean si Robi hungkul. Tapi jangan nanya si juragan Robi ngagali kubur. Salahnya bisa orang balik we ngeus arek magrib. Iya, yuk. Kom.
Tahun yang mana tapi digandeng sih dengan keluarga. Tayang deh mi. Nah gitu, tah yang kayak li mana? Mun papi dikan tayangan kumaha? Kita orang metang udah macan ke Bajaka. Dia banu mana yang saya di kantong. Ayolah, ayo ke Bajaka. Maghrib dia isi mana ini? Ke, kalau apa di hari? Mun ayo orang lawan, mun ayo kabut. Lu ya kemana? Tuas, mami jemput kayak urusan. Mami tuh kemana-mana ri, jalan imah. Ayo berlayar mami, silingit. Ada gedenya. Tuh gurunya urusan orang dewasa. Gus, tutup pintu lah. Bikin martabak kacang nih. Bi, di sini buru tutup dukuna. Emang terbuka 24 jam. Ari papi, emang ini baru ke Madura? Inggris dah, ayo mangkat. Geruan tuh Pi, bisa nambah ayat. Yuk. Assalamualaikum, Bajaka. Ini mah kesalam, pas aik berama wae. Cerewet nih mana mami? Asup ka dia. Punten, astagfirullah. Nona tapi, Gandeng ya nih. Dia. Iya nih, yuk. mana di salon, sopan mana? Audit nih, tahun kia, yuk. Mana tali pocongnya? Ini apa? Dukuna secum nih. Kita dipotong apa? Marane nyoba akibatnya. Iya bah, yang penting mah kaya. Tumbal mah aman. Tumbal, serius nih. Nurut si mami nih, cici we. Makin loba tumbalnya makin cair duitnya. Iya bah. Isuk-isuk nucaang ngajelang berang, suasana di desa kaum katingali rame sakumaha biasana. Tejauh di jalan Kacikoneng, sababaraha ibu-ibu keur ngarubung tukang sayur nu ngider bari milih dagangan. Lengan maranehna sibuk milih sayuran, tapi bibirna leuwih sibuk deui ngobrolkeun warta nu keur panas di desa kaum. 10 kilo matakna geus jadi cewek cabe jablay. Aku mah deui atuh ti ditu dagang sakitu. Heeh, mantakna ayeuna mah nya sambal teh make siram bebeh lada. Ece nyaho teu kamari aya nu maot di kampung sabelah. Innalillahi saha ieu teh? Cenah mah tetangga Cekokon. Cekokon teh urang kampung Cikoneng nu gena pangedona lin. Dedeng yang namanya cenah salakina Cekokon teh usahana keur bangkrut. Oh, ngan ketinggalin nama kos nota bangkrut, gaya nama masih kena hedon. Iya malah yang seujon cenah mah cek si uas kamari balik pengajian ningali aya nu ngagali makam nate masih kena basuh. Heuh, makam saha eta teh? Teu nyaho jiga nama anu kamari maot biasana lamun tanehna masih basuh keneh, kali pocong nate sok dicopot, jeung pasugihan. Gini orang-orang kau masuk ngomong ke baturnya. Nya eta mah si rek we ka orang Cikoneng mah beunghar kabeh teu kos orang kaum. Ya manane lamun ka dieu ngadon pamil mah juk we mangkat ka ditu mani riuh amat. Kan ieu kampung teh lain kampung nini euca meureun bebaso atuh. Sanajan lain kampung nini urang geda lamun pamer teu meuli mah jang naon? Geus atuh geus tong ribut wae jiga budak leutik jadi moal balanja teh. Pan manehna nu teh heula nu mulai dasar 11-12 juga si Jule nyem perkara wae. Nah nuju juga si Jule, urang si Jule ge geulisan urang. Pan awal lagi ibu-ibu kamu meureun anu ngomongkeun urang. Amit-amit aing mah matak cocok meureun jadi babaturan si Jule teh. Naon maksudna ibu-ibu kampung kaum mah garada adat kabehnya? Pan teh heula mah eta meureun nah jadi nyalakeun ka dieu. Kos nu wae ngomong nama meuni jiga perwaris cai opisan asli nama meuni gede wadulna. Ah iya mada emang waris diletik we kenyataan kos kitu eta sirik lin. Rek perintis rek waris geus sararuha kabeh tong ribut wae rarungsing ribut wae jiga kos budak leutik.
Ayo terek naon kos rapat pajabat wae ngajakan kumpul. Mana sih kalau kata ngaji kamari, ieu dengekeun lawe. Geus cik ceritakeun kumaha Cikoneng ngena orang tewas. Ngaina naon ieu teh? Sing heula nya cenah kieu mana lalaki urang kampung teh urang patuas pereup. Nyarias gitu. Geus nyaho eta mah urang oge tong kudu dibalikeun deui. Ayeuna mah kumaha caritakeun naha pangna jadi kitu. Pan urang teh arek mangkat ka masjid, geus we ngalewat ka pemandian, aya bodog Cikoneng di dinya ngadon seserian. Urang rasa tengahna rek eureun. Terus. Kunaon cicing di dieu rek ngajakan gelut cenah teh pos nu kalakuanan jiga jagoan aya kapanggih jiga anak ayam. Ras kumaha dikumahakeun diantep kitu ae. Heug lawan, hayang being geus dihina teh. Ku urang rek dilawan tapi urang kan sorangan eta lobaan. Oke kieu ayeuna mah euy. Tetela budak Cikoneng. Wawanian ngahena ka urang, nah urang rek cicing bae siga anak ayam. Dikirana orang kaum teh sieun, orang mah sieun age ngan ka Allah. Oh nya asa main anu paling jago, yang paling boga pangaruh wae. Mun ayeuna diantep, kan pasti leuwih ngalunjak. Disangka orang kaum teh leuleus, teu boga nyali. Entah tuh mumpung urang keur ngariung kieu, kumaha mun urang langsung turun tangan, datangan ka lemburna, bereskeun sakalian. Orang tunjukkeun orang kaum teh bisa dianggap enteng, kumaha barudak. Setuju baru udah kos gitu masuk ngerasa pangluhurna. Tapi kuduna orang mesti kenal teh sih kesina salah paham. Nya ulah gurung musuh kudu dipaluru ela bisi urang salah. Nyaho dak Cikoneng anu nantang. Heuh nya cukurnya kudu dibuktikan ela. Mit teu nyangka ongkoma maneh teh pangjagona penca tapi borangan. Gua bela diri malah yang kira ajak ijik, tapi keur ngajaga diri jeung batur. Pikir heula atuh sampe ngomong teh. Tapi lamun marane bener-bener ngagoda kumaha? Heeh, emang mana terima mun diledek kos gitu. Tapi Ajeng jeung Hamid aya benerna oge nin. Ayeuna mah arurang ka ditu heula, lain arek gelut arek mestikeun ucapan maranehna. Ulah napi teh kasopan di lembur batur. Panghameh-hamehnya tingali wae teh. Karang nyadar orang kurang anggota. Hah? Saha? Nih si Hamid jeung si Ajeng teka tempunya menipas ngedet eta teh. Kos namanya. Aya meni sasit kitu jadi. Bae deh tujuan oge jadi. Tempo dak Cikoneng pan eta. Heeh, teu salah mah. Ai maneh dak Cikoneng. Ya, kumaha kitu? Bejakeun ka babaturan maneh urang kaum geus sadia lamun wani ayu ayeuna urang gelut. Nah mau gelut. Ternyata mending ngagas itu. Mah urang we mun dipikir-pikir datangan rek nanyakeun maneh ngena urang. Da urang mah jago gelut ieu. Mantap ha, orang kaum teh bisa dianggap remeh. Dulu orang masih ingat kene mana ngompol pas kelas 7-nya. Iya. Pas mewek neangan indungna. Kira mah garel. Pokoknya antep kena. Heh maneh, gara-gara mana sebelah kelas mandan orang tutup. Kamari mah emang tutup warunganin. Nyalahkan ka urang padahal nu ngajakan gelut teh marane. Urang teh teresep ka maneh. Ararasaan maneh we eta mah dasar kampung. Naon maneh? Enggeus nin, toga bawa ke emosi awewe mah kudu slay. Ini Lela darah tangge marane sieun ongko nantang ka urang kaum. Nah, ada udah Cikoneng mah kesin sagala, ada hayang-hayang teng mah ngasan tunjukan orang. Dia sok maju. Mun angin buat saya tuh. Ini oge teh ele tunjukan mah. Hayu dieu, maneh pikir orang kaum benang dihina. Amin, kuduna ayeuna urang misalkan maranehna. Emang mah kudu kaburu sebel urang. Sieun kumaha mun jadi gede. Si urang ge jadi sieun tapi bae tempo kunaon we. Ada menik gede tapi tetep we sieunan. Loba omong amat cungur teh. Kumaha urang we. Woi. Gas eta rek galeuweut. Itu jadi kunaon? Ya urang duaan, tiluan boga usul. Ka dieu.
Ya orang yang si Ajeng ngajak jagoan Cikoneng, si Umar. Sana tahu aku si Umar. Mun perlu orang ngawakilan budak kaum, si Umar ngawakilan budak Cikoneng. Kumaha sanggup namanya Umar? Sanggup we hari pugu pas lama. Transaksian ku salerea, orang yang Umar rek ngawakilan. Ieu Umar baru budak kaum datang ka dieu sabab ngerasa dihina jeung ditantang ku orang dieu. Ayeuna orang pugukeun nya bener orang dieu nantang. Fitnah mimitian orang kaum nu nantang. Fitnah oge orang Cikoneng teh nu mimitian nantang. Tah pan silih tuduh we nepi kiamat. Dan ieu nu salah oge teh hayang ngaku. Deuh mana eta mah? Tuh kalau kapa tuduh-tuduh, cek si UAS manena ditantang ku budak Cikoneng pas rek ka pangajian. Ngabodor. Parane nu ngabodor mah? Saha mana cing tujukeun? Tah eta jelmana? Lumri nya mane nu nangtangan Gutlin. Antah. Asia ngabodor, ari basa di pamandian yang sarikan orang jeung nantang orang kaum. Nya, tapi orang malah nantangan lut ke orang kaum, orang mah ngarian maneh. Jadi mana dengan seukur heureuy ri. Tapi cara mana ngalakukeun eta teh salah. Ah ngales wae sia mah ari sieun teh. Demi Allah, cekap. Jadi mana tengah rasa nangtang gelut ka orang kaum. Rasa teh orang mah ada doanya si UAS. Nah gitu, UAS cek si Lumri bisa nerima teh. Itu manehna jak gelut ka saha? Ka urang. Nya bener ka maneh tapi lain ka urang kaum sakabehna. Jadi jelas ayeuna si Lumri lain nantang ka sakabeh orang kaum tapi pas seluan pribadi jeung si UAS. Jadi kita dengan salah paham. Namun nya orang Cikoneng nantang ka orang kaum, orang heula sorangan anu maju malah geus milih lawan pangjagona nya Umar. Sarua mun nya orang kaum ngajakan tarung ulang siap mewakilkan dak Cikoneng. Kumaha Mar perlu teu urang gelut. Teu perlu tak aya pasualan gede paling-paling ukuran Lumri jeung Ciuas. Jadi menarik gelut. Sayang cawa dengan heureuy. Ah rek kumaha pugu kajak gelut. Gas. Eta naon rame-rame? Eta jika budak Cikoneng jeung kaum perang sampurkeun ah. Keur naraon ieu teh? Ya budak Cikoneng nantang gelut budak kaum. Kieu ayeuna mah rek garulutan mending terjadi. Ayo ah, nu lalakina urang main bal. Nu awewena mah terserah marane we arek main naon. Geus bosan pas wae. Nya orang dikabawa ku emosi tadi. Ayo orang ulin memasakan di gigir lapang. Ulah main dorongan, main nu bener. Amun iya teh jadi pasea, moal bakal damai kos kieu. Alhamdulillah Mar teh jadi paraseana. Nya untungnya Kang Atang kabur datang. Oh, eta teh nya nanti naon sih? Ti pala, ti gula. Pas nama ningeunahnya, ngeunah cobaan geura aya buru. Ya teh, kita udah nanya. Heueuh nya, naon sauda geus babageran jeung si Kodeng eta. Kos nama geus disogok kangkung eta teh. Cek, pala nama ningeunahnya. Heueuh, atuh ngeunah buatan urang. Aya eta bebaturan usulin. Bu Sarah, Bu Lela, ka dieu. Cek dia. Nah, mana geus damai Cikoneng dah. Ternyata ngalir we ujug-ujug geus cai. Ibu-ibu ampunten nya nu tadi isuk. Orang ogenya ibu-ibu. Isuk-isuk orang kebawa emosi dah parantos gelutnya salaki. Ah, tekuna naon cece, sami orang ogenya. Salah paham unggul, biasa geus kolot mah. Nya pan tadi isuk mah ceuli teh asa panas we ngadenge. Urang mah tah hayang ribut di tetangga sorangan. Leres burudak oge sok ulin bebarengan merenya. Marane, kunaon di luar asup tuh. Ah iya keur ngobrol sok kedak mom. Arah mah geus baikan. Nu tadi isuknya. Mun urang kitu ampurannya. Tak aya untungna oge gelut jeung urang kampung sebelah. Mending urang babaturan bae menang tumbal. Ai sayuran di pasar teh asa mararaha teh nya. Heueuh komo eta cabai merah keur kilo ge mana 50.000. Heueuh nya salah mahalna jeung bawang putih jeung merah nu cida mahalna. Ih meni mahal pisannya. Heeh, kos nu bawang putih oge nya asa antep. Gorenganna ya panas keneh. Hayu urang cobaan. Aduh, nuhun. Hayu urang cobaan ieu bala-bala teh. Ieu mending ngeunah kieu bala-balana. Mending mantap kieu nya. Heeh nya cek kokom teh mun nyeun bala-bala teh sok ngeunah pisan.
Nyaning bala-balana nih bala pisan. Kira tuh iya resepnya cekokong. Ah, bisa wae ece-ece mah. Kos biasa wae nya nama. Aja udah kenapa kenalan manis serius pisan? Iya, tinggali cenama di Indonesia jejak kaki Nabi Adam. Ah, jejak kaki Nabi Adam di mana gitu? Di hiji gunung di Jawa ya tinggali terakhir gambarna. Ih, nu bener eta sugan lain jejak satawan da bentukna kok suku gajah. Kumaha tuh cara narik kapal? Eta teh jejak kaki Nabi Adam. Aya sertifikatna lain? Soalnya aya nama non wae teh bisa viral. Sok kedik-kedik sok disebut peninggalan Nabi. Sok atuh baca sumberna di mana ulah dapat jaga tudungna wungkul. Cenama lo Bandung datang kadinya jarah. Biasa nama mun geus viral kitu teh sok aya wae nu ngamanfaatkeun. Urang mah kudu teliti ulah gampang percaya. Muhun bener anu penting mah urang kudu nguatkeun iman ku ama ibadah lain ku anu can pasti. Nya tuh tiba tanda bahas soal jejak kaki Nabi Adam mah mending orang iya nambahan deui bala-balana. Nah, ieu mah jejak bala-bala pasti aya di piring ibu-ibu. Bu-ibu tadi di lapang cenah aya nu gelut ngerame pisan. Gelut. Barudak saha? Barudak kaum jeung Cikoneng cenah gara-gara pada lek-lek. Tapi loh barudak kaum jeung Cikoneng, ulah aya anak urang atuh. Neng, mana ningali jelas saha wae anu gelut? Pati apa, Bu? Abdi dang ayu. Ukur ningali pas tarik-tarik baju unggul terus balik sinta bawa-bawa. Si Lumpri tadi kalapangan tuh nya. Sarua si wa oge teu katingali di tadi teh. Tuh tong abdi sinina mimiluan tauran jeung budak lalakina, awakna teh awewe ari jiwana teh osok kasalati pisan. Hayu atuh urang cek ka lapang lamun nya aya budak urang kudu dipapatahan ayeuna. Cepet kok marik ngomong masa sebut nyewe. Jaga-jaga we bising kapake mun aya si Lumpri. Fit oper ka urang atuh lah kasih alih poe mana mah pilih kasih nih. Lah kumaha tuh mana mah lempet lagi sing hayam ka keung. Woi, si Komus mun halu datang. Ih, pian. Manado basak Manado. Iya. Buhana, ayo pesenan urang mana menilila. Sing sabar jadi konsumen teh nya kerjasupkeun bumbu sikitna. Naon ngan babatuan doang. Ada cicing bicara lewat mana. Aja tambahkan kariko besaranci. Siap, Pep. Sakan yo. Tenang si Badun. Ayo. Heh, sadu kalau sebabun masuk siapa ke urang? Ampura, salah ngoper. Pesan geus tembut. Emak. Meni beuki mana ribut teh mah geus capek ngating ngaran mana disebut-sebut wae. Aduh mah, lain gelut mah. Lain gelut kumaha hampir gelut oge mantakna lamun ulin teh sing mikir. Punten Bu, ngan salah paham tapi nama geus beres. Sing bener cenah bilang mah di dieu. Bener Bu, tenepi ka kami, ngan salah paham saeutik. Nya geus awas we maraneh ulina rupa-rupa. Mun mah kapok. Ayo urang balik geus magrib. Ayo. Oper tuh, oper. Oi, tiga adalah ya. Ayo. Ayo. Video. Namanya. Lamun geus gedengke, marane rek jadi naon? Pramalik jadi tentara, apa bisa jaga negara? Orang mah jadi naon weh, penting aya duitna. Orang mah yang ngirup bagja we ah. Orang mah jadi jalma gede, sukses boga jabatan. Tapi asa-asanya lah kitu. Ayaan di imah gampang, kadang mikir bisa psikologi geus alhamdulillah. Kadang ngirup mah teu kos nepi ka hayang. Tapi can naon tuh bisa was. Nah, nu penting mah usaha, jalan mah pasti aya. Orang mah teu kudu mikiran kitu, nu penting mah jadi mah keren. Keren kumaha? Ngeloba duit, ngeloba gaya, gampang lah. Nah, gampang sih mana mah.
penting mah lain ngan hasilna tapi kumaha jalana. Geus hayu urang main baldi. Ayo orang Medi. Ayo ah. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 7? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Kurang, ajang, hanajang neh, arek lanjut ke UGM. Alhamdulillah bari teu kabeh eueuh nu berem. Mararane arek lanjut ke mana Cikoneng? Kurang mah arek ka Unpad. Orang jang si Putri mah arek ka ITB. Arek si Sipa kumaha? Sipa mah cenah mah hayang lolola toko indungna. Mana lanjut ke mana? Yang ada kan daftar akademi tentara, mudah-mudahan diterima. Urang Ujang jeung Bohim rek kuliah di ITB. Ari maneh kumawas? Urang mah langsung kuliah rek gawe heula. Gawe heula mah. Hayang mata ekonomi di imah mun geus cukup karena kuliah. Alus was. Lu penting ulah nyerah, semangat was. Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. 1, 2, 3. Takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dengan tingginya melebihi logika. Ayo orang balik. Sayur segar. Ayo atuh murah kieu, meuli hiji menang parasi. Sayur segar. Ai eta si UAS lain. Astagfirullahnya, uasnya. Mun Bu, kumaha damang? Masya Allah, enak teh geus jadi gubernur UAS teh. Tina gede geus katinggalinya, sisa udah ge geus sok nyebut. Ari manehna mah arek jadi jalma gede. Mugi abi tiasa amanah Bu. Ayo Abu. Jadi keinget baheula si UAS yang baru udah mulainya sok main bal di hadapan 5 orang roh. Soalnya anya mah geus garagai kabehnya. Sama pisannya pas ari ya? Tandana ekonomi arurang jalan. Gue coba gitu mah. Beh kapok. Sarana eta. Ayo urang samperkeun we. UAS, ke budak orang. Anak neng aja kenalan di dia. Aya copet kacekel terus digebugan keluarga. Jadi orang lupa copetan was. Marane keduna merahkeun ka aparat ulah dihakiman sorangan. Lumri. Astagfirullah, iya lumri. Hah, maknya. Puas. Deriet nih nah ngantung bagi tuh keluar kota. Banyak tupi, udah mulai yang curiga. Mi remet bisa diem nih.
ajak wae papi aweuh. Imate asa hirup nih, pi. Lumri kangen. Eta naon? Surat yang lumri. Lumri, Mami jeung Papi minta hampura kamu teh bisa jadi kolot mubagar jeung Lumri. Ti usaha Papi bangkrut, ekonomi keluarga orang turun. Jadi Mami jeung Papi dengan cara supaya ekonomi orang naik deh. Akhirna Mami jeung Papi menang hiji jalan eta pesugihan. Lamun Mami jeung Papi tiba-tiba maut, Lumri kudu jadi budak anu bagar. Mudah-mudahan Lumri bisa sukses. Khususnya ilaruhi Rudi bin Tatang. Khususnya ilaruhi Koko milik Kubas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yasin wal Qur'anil hakim. Sanggup. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan almarhum jeung almarhumah diterima segala amal ibadahna. Amin. Tenyangkanya akhirnya jadi kieu. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan. Mami tuh bisa ketinggalan susah dari pembatur. Tapi kenapa reputasi Mami kumaha? Senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Lumri, Ustad. Eta naon Ustad? kapanggih di imah maneh? Ah, di mah abi. Aya jalan nu teu bener nu fungsi dipilih ku kolot maneh. Jadi aya hubunganna jeung kolot abdi. Muhun, ayeuna tugas maneh kubur ieu barang ulah diteruskeun. Muhun Ustad. Tumbuhlah mendaki. Karena sekolah di DT halus kene, terus sia-sia orang ngembangkan sekolah ieu. Saya udah kawin yang udah sekoneng. Besok hari Senin, Kumaha Dara Rama? Alhamdulillah sehat. Aman masih hirup. Ya, orang keur latihan lompat ya. Hirup teh sok hareureuy nya. Teu nyangka meuni beda. Moal balik omongan maneh mah kuat. Gandeng maneh, mana ponakan urang? Dia ka Paris. Mana storina nu osok ulin ka luar negeri teh? Mana mah sirik can pernah ke luar negeri. Urang oge can sempet liburan kieu we di rumah sakit unggal poe. Sarua atuh, ayeuna mah pasien lagi kos nu rek demo. Semangat Bu Dokter. Si Ajeng oge ayana guru paling disiplin di sekolah. Disiplin kumaha mun itu urang ge leuwih galak. Terus urang
ngaraji, barudakna kalulumpatan. Yang penting mah halal. Orang ini jadi hakim ieu ngurusan cerai. Nu ribut teh sok leuwih rame titiban pasar. Eta si Alif kenal. Ya orang keur di leuweung, keur latihan. Si Bohima weuh keur gering. Untung ayeuna maraneh tos jadi tentara beneran. Baheula mah nu aya maraneh tawuran wae. Sanu nyangka di dia aya hakim, guru, polisi, tentara, jeung dokter. Aya nu tarobah oge sahareuy wae. Tu penting mah urang bisa karurumpul deui. Ti budak bangor jadi jalema kabeh teu karasanya. Waktu terus ngalir, mawa unggal jalma kana jalan hirupna masing-masing. Naon anu bahalangan saukur candaan jeung salah paham di masa barudak, lalaunan robah jadi kenangan anu ngawangun saha maranehna ayeuna. Papanggihan pondok di pasar eta lain saukur kabeneran. Eta jadi pangeling-eling. Yen, waktu moal kungsi mupus masa lalu. Ngan saukur ngarobahna jadi pelajaran. Jeung tungtungna, unggal lengkah leutik anu urang lakukeun ayeuna bakal nangtukeun di mana urang nantung di masa nu bakal datang. Jawabnya nang gawe teh. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah ragakan masalahku. Lihat wajahmu di layar. Ayah Andi mah gampang, kadang mikir bisa psikologi, geus alhamdulillah. Engkau terjaga. Ari maneh kumawas, urang mah langsung kuliah, rek gawe heula. Gawe heula. Hayang mata ekonomi di imah mun geus cukup karena kuliah. Alus was, nu penting ulah nyerah, semangat was. 1 sampai 5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti. Asal ku lihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama. Lewati syurga terjangnya dunia, ramai sepi ini milik bersama. Ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana. Selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak. Ini Lela darah tangge, barane sieun, ongko nantang ke orang kaum. Kali ini kita belajar banyak. Biar untuk kita Da urang mah budak panon. Heuh, gaje. semua tak jelas. Alhamdulillah mar terjadi para sehana. Kita hanya punya bersama. Lewati syurga terjangnya dunia. Sepi ini milik bersama. Rajim, pocongna meni jore. Terasa berat-berat. Asup ka dieu. Ku tahu kau pun berjuang. Tapi semuanya langsung. Seperti apa, Bu? Apapun yang terjadi. Kena raon ieu teh. Sementara kita mesra-mesraannya, Nah, iya gitu. kecil-kecilan dulu ya. Sampai semua mereda, ku kenalkan Sukses. penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, yang di dekat.
Assalamualaikum mama jadi Tangkap kejar Kenangan Messi misalnya. yang